Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Uling anjing barudak kumaha dararaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidup sadayana dina kayang sehat wa afiat kalian aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atuh tepanggi sareng Bapa dina pangajaran bahasa Sunda bab katilu dina lawungan anu kadua. Atuh satyacana Bapak ngadugikeun pangajaran bab katilu dina lawungan anu kadua ieu. Mangga langkung kipayun urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kalayan khusyuk hikmat ikhlas deui Allah ngumpulkeun doa urang sadayana. Doa mangga urang di sarangan di kaluda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Salajengna mangga neraskeun atuh pangajaran bahasa Sunda dina bab katilu dina lawungan kadua ieu satracana meunaan perkawis pujian urang tinggal heula tapi urang askeun heula kompetensi dasarna. Nomor 3.3 mengidentifikasi bentuk, struktur dan isi fungsi sosial serta aspek kebahasaan teks pujian. Selanjutnya indikator nomor 3.3.2 menjelaskan isi pujian sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nomor 3.3.3 menentukan ciri pujian sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nomor 3.3.4 merinci ciri pujian sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Salajengna tujuan pembelajaran. Nomor 3.3.2 menjelaskan isi pujian sesuai kaidah-kaidahnya dengan benar. Nomor 3.3.3 menentukan ciri pujian sesuai kaidahnya dengan tepat. Nomor 3.4 merinci ciri pujian sesuai kaidah-kaidahnya dengan tepat. Salajengna atuh mangga urang kawanoh rupa-rupa usi atau maksud pujian. Dina kahirupan sapopoe fungsi pujian teh pikeun nguatkeun uhuwah dina kehidupan sosial kemasyarakatan. Fungsi sosial pujian diantaranya pikeun nepikeun pengajaran agama, pikeun silaturahmi jeung sesama kaum muslim, pikeun wadah kreativitas seni dina acara-acara anu aya patalina jeung kaislaman. Di dieu rupina aya link pujian mangga atuh pikeun ngejeban pangaruh hidup ngeunaan contoh-contoh pujian perak buka sabaraha link ieu dihandap dina YouTube. Hidup pantun di klik ieu link. Sabar uninga contoh-contoh pujian. Mikawano rupa-rupa usi atau maksud pujian di antara ya pujian anu usina diwuru. Upami ku Bapa digaendengkeun anu judulna eling-eling dulur kabeh kieu. Sanos rupina benden-benden dina nada atau irama. Umum biasa sok kieu rupina nya. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole. Urang penting ulah bisina kaburu pae. Karena sabab urang bakal mati nyawa dipundhut ku Gusti. Najan Raja Nakrawati teu bisa nyingkiran pati. Karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat.
karena ibadah dini tara ngalakukeun salat kaduhung kaliwat langkung tara nyembah kayang agung sakarat nyeri kalangkung jasadna teu meunang embung. Ta pujian lajeng aya pupujian anu eusina ngadoa minta dihampura tina sagala dosa. Contohna di dieu anu judulna abdi sanes ahli surga. Atuh Gusti abdi sanes ahli surga nanging moal kiat nandangan neraka mugi Gusti nampi kana tobat abdi ngahapunten kalekatan diri dosa abdi sapertos kesik sagara mugi Gusti ngahapunten sadayana umur abdi teh ngirangan siang wengi nanging dosa tambah siang wengi abdi saja dumeheus ka pangkonan Gusti rek seueur pisan dosa jisim abdi pami Gusti henteu kersa nampi saha atuh anu welas asih ka abdi. Contohna nya lajeng aya pupujian anu eusina riwayat Kangjeng Nabi atau Nabi anu judulna pupujian ka Kangjeng Nabi. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ibu Siti Aminah damana Sayyid Abdullah dibabarkeun di Mekah bumi Senin tahun gajah Rabiul Awal sasina tanggal ke-12 api bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna. Ya nembe sawios contoh pujian anu eusina riwayat Kangjeng Nabi. Atuh salajengna pujian anu eusina sholawat ka Rasulullah diantarana anu tos pada hafal hidup sadayana kana sholawat badar. Nah di dieu urang cobi ku Bapa di pupujiankeun atau dijalenkeun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Pujiannya lajeng atuh pujian anu eusina ajaran agama. Saparos di dieu ulah ninggalkeun salat anu judulna man taroka sholatan homsin. Man taroka sholatan homsin iman kana muta'amidan pajaja'uhum jahannam khalidan fiha sahajal ma'anu ninggal sholat 5 waktu tur dihajat maka dibalas dilanggengkeun neraka jahannam. Kata anu bentukna pangajaran ada pujian maksudna pangajaran. Tahina urang maham kana eusi pujian. Pujian mangrupa media dina nepikeun sihat keagamaan eusina lanyepaneun urang sadaya. Dirapak imetan dina contoh ieu di handap. Maham kana eusi pujian di aya contoh anu judulna abdi sanes ahli surga. Maka kuhidap di imetan huruf-huruf anu dikanekeun atawi nu hideungan. Sapertos nandangan, tobat, nampi, tobat, kalepatan, sagara, lajeng sejak dumuheus, lajeng jisim, karsa, belas, kasih. Tadi huruf-huruf anu dikanekeun atawi hideungan. Supaya hidup lebih paham karena maksud kalimahna
aya hadena urang guarela harti sabaraha kecap anu aya dina tek pupujian di luhur anu ditebalkan anu dikandalkeun nandangan. Jadi hartina ngarandapan atawa ngarasakeun. Nampi hartina atawa lemes tina narima, lemesna tina narima. Atuh tobat hartina minta ampun sarta janji moal deui ngalakokeun dosa. Kalepatan hartina atawa lemesna tina kasalahan. Sagara hartina laut. Seja lemes tina hare. Dumes hartina ngadatangan ngadeukeutan atawa anu dihormat. Jisim hartina awak. Kersa hartina dahi. Ulas asih hartina karunya. Ngawincik ciri-ciri pupujian kahiji jumlah ngangna rata-rata aya 8 atawa jangkep jumlahna 6. Contoh ka ra sa na ker sa ka ra. Ka hiji ra 2 sa 3 na 4 ker 5 sa genep ka 7 ra 8. 2 jumlah barisna bilangan jangkep. Jumlah barisna bilangan jangkep. 4 genep 8 10 12. Contoh aduh Gusti abdi sanes ahli surga nanging moal kiat nandangan neraka. Mugi Gusti nampi kana tobat abdi ngapunten kana kalepatan diri. Contoh anu 4. Katilu pola sajak atawa rima dina pujian. Pola AAA. Contohna Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Pola AABB. Contohna aduh Gusti abdi sanes ahli surga nanging moal kiat nandangan neraka. Mugi Gusti nampi kana tobat abdi ngahapunten kana kalepatan diri. Pola ABAB. Contohna ya Allah nu maha agung dosa abdi rupi-rupi. Abdi sejak nyuhunkeun ampun hoyong suci ieu diri. Salajengna kaopat eusi atawa maksadna ngadoa ka Pangeran menta dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala piwuruh muji jeung sholawat riwayat para rasul atau riwayat para rasul pengajaran agama. Baik, atuh rupina dina pengajaran bahasa Sunda ngeunaan pupujian tabungan kadua ieu. Salajengna Bapak bade ngadugikeun pancen kayuda atuh panten pituduh digawe pancen kahiji ilo heula ilo deui tek pupujian abdi sanes ahli surga masih delema. Kadua imetan unggal pada jeung pada lisanana masih telik. Katilu jawab sakur pertanyaan masing perdalam. Kaopat pikeun meunangkeun informasi baca deui materi pengajaran dina pedaran samemehna ngeunaan jenis teh, struktur teh,
jeung contoh-contoh atawa tina referensi liana sarta tina internet. Mangga ku hidup di himetan ieu tek abdi sanes ahli surga. Sabada hidup perengse maca tek pujian abdi sanes ahli surga, prak jawab sakur pertanyaan dia dihandap. Kahiji, naon eusi pujian abdi sanes ahli surga teh. Kedua, aya sabaraha pada pujian abdi sanes ahli surga teh. Tilu, unggal pada lisan sabaraha jumlah engangna. Salajengna rupina pancen anu kaopat cobi lengkapan pola sajakna pada kahiji di dieu aya anu kosong titik-titik sok hidup dilengkapi di eusian tinggal pancen kangge ngalebetanana aya di tek anu sakumatos ku Bapa dipikirkeun. Dia pengen tinggal dina sorak engang panungkungna ngadil batan seperti dia aduh Gusti abdi sanes ahli surga berarti sorak panungkungna nyata ini Gusti nampi kana tobat abdi berarti sorak panungkungna nyata jeung saterusna atuh dina pada kadua rumpaka pujian dia aja titik-titik khusus hidup di lebatan dina bentuk tek pujian lajeng seratkeun sorak engang anu panungkung pada anu katilu rumpaka pujian kene jadi nyambung tadi kali hidup kandun ngalebetkeun tek anu sakumaha ku Bapa terus didikeun anu ngeunaan abdi sanes ahli surga. Boga diserat sorak engang anu panungkung. Kalima dieun kacindekan ngeunaan ciri-ciri pujian dumasar kana jawaban hidup di nomor 1 dugi ka nomor kaopat. Atuh pangden kangge evaluasi dina ieu pangajaran jawab sakur pananya ieu dihandap. Kahiji naon eusi pujian ing dulur kabeh teh. Kadua naon eusi pujian Kangjeng Nabi teh. Katilu naon eusi pujian mantaroka teh. Kaopat naon bae ciri-ciri pujian teh. Kalima bere contoh pujian anu pola sajakna AB. Tapi durupina aya dua pancet kaidot rupa tadi pidamna. Atuh kangge link pancen sareng evaluasi ke ditintun dina WA group ringkesan dina ieu materi bakarupa dina lambungan kadua kahiji ciri-ciri pujian teh kahiji jumlah engangna rata-rata aya 8 engang atawa 8 suku kata. Kedua, jumlah barisna bilangan jangkep. 4, genep 8, 10, 12. Katilu pola sajak dina pujian polana A. Kedua, A B. Katilu A B. Kaopat eusi atawa maksudna puji jeung doa ka Pangeran. Pepeling atawa piuruk papatah nasihat. Puji jeung sholawat atawa riwayat para rasul. Lajeng pangajaran agama. Salajengna atuh kami antuk dan atan tiasa Bapa didugikeun materi pangajaran di bahasa Sunda bab ka 3 ngeunaan pujian dina lambungan anu ka 2.
Akhirnya rancak Bapak Duke sadina mangga urang ditutup ku doa disarengan sareng kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.